Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa sadaqal qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. Hadis kami min hadis lakum dipayun ayo ulang sadaya nyangkakeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala anu mana parantos masihan ka urang sadaya beribu-ribu kanikmatanana anu di antarana nikmat iman, Islam, sehat badan, sinar pikiran, wal ihsan. Salawat kali salam pamugarian tercurah limpahkeun ka haribaan alam yang habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwakilkan walina kepada sahabat-sahabatna kepada tabi'in tabi'atna sareng kabeh kawan sadaya salaku umatna anu senantiasa nanti syafa'atul uzma di yaumil akhir nanti amin. Oke, diberikan hormat kusim pribadon pun sepuh nyata sepuh urang sadaya Abah Usman anu mana parantos hadir dina ieu tempat anu mana parantos nampi kamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala anu mudah-mudahan sepuh urang sadaya sing ditambih kaberkahanana ditambih Islam anu berkah hidup bahagia dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhilang kasadayana para bapak-bapak, para masyayikh anu mana parantos nampak hadir ngisi kana waktosna ngaluangkeun waktosna guna nyaeta ngalaksanakeun pangaosan mingguan nyaeta nu dilaksanakeun dina ieu Jumat. Anu mudah-mudahan urang sadayana anu ngalengkahkeun dua sampeanana tibungina nulikeun ka ieu tempat mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ku ganjaran anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareung mudah-mudahan urang sadaya kumpulna di ieu tempat sing dihitung-hitung ku agama ngajalurkeun truk jalur nyata melaksanakeun ibadah. Sebab suatu hal anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala eta kana ibadah teh di dinya teh aya utah rahasia. Aya utah rahasia anu teu bisa dipikirkeun ku urang, teu bisa dipikirkeun ku akal, teu bisa dilakukeun ku hate, sabab eta mah karunia ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sahabat jalmana jeung Allah Subhanahu wa Ta'ala anu niati imahna duhikeun eta ngalaksanakeun pangaosan tegasna tulak ilmi nyaran ilmu yarfa'u darajatihi maka bakal diangkat derajatna. Sok sanaos urang naos henteu sapoe sakali, henteu dua poe sakali, saminggu sakali yarfa'u darajati maka tetep bakal diangkat derajatna. Henteu saminggu sakali, urang sabulan sakali yarfa'u darajat tetep kahitung yarfa'u darajat diangkat derajatna ku Allah. Henteu sabulan sakali, satahun sakali urang ngaji teh maka tetap kahitung keneh ku Allah dibahasakeun ya Rabbul Darajat diangkat derajatna
kituna sebab urang teh anu hadir di dieu mudah-mudahan eta teh atas karunia fadlna Allah Subhanahu wa taala. Itu mantap kikieuan teh urang teh supaya jadi amdan syakuron, supaya jadi hamba anu pandai-pandai bersyukur. Cirina nya kieu belajar agama supaya terurang terjadi amdan kafuron, jadi hamba anu kufur, boh eta mah kufur nikmat, boh eta mah kufur dina akidah. Gitu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jamaah pangaosan sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Meureun kula ngadengan ieu teh ngadadak jangan membedana ngadadak, ya kula tersibuk di pun keluarga itu di mountain, tersibuk di mountain. Jadi bapak ulah suara tapi bapak atau mau pupus abu kemarin. Jadi mudah-mudahan ngurusin pribadi kita selalu layakin amal firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah pengawasan rahimakumullah, ngadeuna si pribados rek cacarita disebut cacarita, moal panjang cacarita disebut lebar moal lebar teuing, rek nyacakeun tina masalah hukum taharah, hukum susuci. Sebab kalau urang kapake urang sapopoe urang teh dianjurkeun nyaeta tina masalah taharah. Sebab urang rek salat kudu taharah, rek ieu rek itu urang kudu taharah heula, artina kudu susuci. Mana sawi muslim tina keterangan kita buka mutahharati nyaeta ki muslim rek ngabahasakeun tina ieu hiji kitab hukum taharah. Heulaahan naon anu disebut eta anu disebut taharah teh? Ceuk ki muslim dibahasakeun bifat iltoh lamun dipatahkeun tokna lugatan menurut hukum lugah, menurut hukum lugah nyaeta amal bobatu. Artina amal bobatu eta nyaeta eta bebersih. Sakur-sakur lamun urang bebersih eta disebut taharah menurut hukum lugah. Maka aya bahasa Kanjeng Nabi nyaeta menjaga kebersihan sebahagian daripada iman. An-nadofatu minal iman. Make sepatu ngadaga dina umat budak teaman. Jadi hatina kebersihan sebahagian daripada iman. Gitu. Sebab malaikat rahmat mah terok daekeun hijian ngahiji kana jelema anu kotor. Gitu. Malaikat rahmat tersebut malaikat rahmat kana jelema anu kotoran. Gitu. Jadi hatina wayahna maka cek Kanjeng Nabi urang teh saah wa saah. Artina terkotoran atunya tergawe keur ibadahnya keur ibadah ulah ibadahkeun ieu mah tergawe kotor keur ibadah kotor. Maka eta teu kasupkeun saah wa saah jeung teu kasupkeun kana batu dina iman. Lalu kumaha menurut hukum syara naon eta taharah teh? Menurut hukum syarana babi hadabasiru katsiratun ari lamun dibahasakeun eta taharah teh loba cek ulama. Loba bahasa taharah mah cek ulama teh bahasana ge katsiratun loba. Minha di antarana eta anu dibahasakeun katsirah teh qauluhum mithlu ma tastabahu bihi sholatu ayat min wudu'i wa muslim tayamini. Jadi nu disebut taharah teh menurut hukum syara suatu pagawean urang karena lika rek megawe hiji pagawean anu eta pagawean teh patulah patawi eujeun anu disyaratkeun tina bebersih di antarana mana as-sholatu di antarana urang rek ngalaksanakeun salat. Aya min wudu'i tegasna urang kudu ngalawudu. Tah
ngalawudu eta kasutkeun toharoh naon toharoh sebelum sholat gitu. Saterusna wa ghuslu diantarana mandi bisi mah urang teh eta boga junub maka dianjurkeun urang teh toharoh nyaeta susuci artina alus gede cek urang gitu mandi junub maka dianjurkeun eta toharoh. Terus watayam ini nyata tayamum make debu. Kusapa biusin marodo ya hese cai digali jero deui eueuh keneh bae. Akhirna kumaha maka urang ngumpulkeun kana eta debu anu suci dipake kalau supaya naon supaya cukupan karena syarat kurang suci supaya bisa sholat jeung saja bila itu. Terus anu saterasna al-tiyahul lati yajuju ari cai anu sah anu endah dipake ngalauku aya sihu tegasna anu sah anu endah dipake susuci lain tahu anu endah dipake susuci biha eta teh anu wenang dipake susuci sab'atun nyaeta cai anu endah dipake susuci sab'atun nyaeta aya 7. Mana-mana diantara anu 7 teh biyahu maris samai diantarana anu kahiji cai hujan anu kaduana wa ma'ul bahri anu kadua nyata cai lautan wa ma'un nahri anu katiluna nyata cai gede cai bakawan wa ma'ul fikri anu kaoparna nyata cai sumur wa ma'ul aini anu kalimana nyata cai sumberan wa ma'ul saji anu kakenepna nyaeta cai salju cai es wa ma'ul birri anu katujuh bisa aya ngabahasakeun cai ibun aya deui nu ngabahasakeun cai buah cai buah mata urang percayakan hiji-hiji cek tadi cai anu endah pake susuci nyaeta aya 7. Anu pertama ma'us samani nyaeta cai air nuzulu minha wa huwal mutar suatu cai anu turun di mana turun di langit minha eta teh tina sebahagian cai anu turun teh wa huwal matar anu disebutna cai hujan bisi turun di dieu hujan di wadahan kuburan kana kaca atau kana ember atau kana bak atau dialirkeun kana kamar mandi nyukupan kana sarang kumpul eta cai dina hiji tempat teh maka eta sah pake susuci gitu. Anu kaduana wa ma'ul bahri anu kaduana cai laut air malhun gitu cek dina itu tina sarana air malhun tegasna cai asin cai uyah gitu. Laju akasebeun urang mah cai kowak gasupan uyah cai kowak gasupan uyah gitu nya supaya asin jadi hayang keren gitu susucina hayang keren gitu Pak Guru susucina hayang keren gitu jadi nyokot celok jauh teuing ngan hayang keren eta nyokot uyah urang teh terus uyahna diasupkeun kana cai taon supaya jadi cai asin kumaha eta hukumna maka eta hukumna si cai anu diuyahan eta boeta sakukun boeta sakahun maka eta ngalauduna soka seperti cai ngalauduna laut bae urang itu eta sote lamun uyahna uyah laut ngan pan sok aya bahasa uyah gunung banyak kebeun ngadenge dina bahasa kolot itu
Jadi uyah gunung teh aya bahasa teh uyah tatangkalan. Jadi si tatangkalan eta dideang dibeuleum terus si tangkalan teh batamna sambeusna dibeuleum teh kaluar cai rasana asin. Disebutlah ku para alim ulama nyaeta uyah Jawa, uyah gunung. Tah, lamun eta si cai diasupkeuna ku uyah nu eta, maka geus tah dipake susucina. Sebab asinna lain ku asin anu nyukupan kana syarat seperti mau bari kitu. Eueuh dina syaratna kitu. Lamun make uyah eta mah dicampurna, ngeun lamun make dicampur uyahna asli, uyah laut, maka sakumaha urang ngalauduna atawa susucina lir seperti sucuci, lir seperti ngalaudu ku cai laut bae gitu. Maka soha tohar susuci urang maka dihukuman saku urang gitu. Wa man nahri anu saterusna nyaeta wa ma'un nahri anu saterusna nyaeta cai bangawal, artina cai gede gitu. Ngeun bahasana cai gede teh apa sok aya pasang sok aya surut. Lanjut cai gede teh sok aya herang sok aya hirup. Sedangkan cek hukum syarat teh teu beunang urang ngalaudu, teu beunang urang susuci lamun da tias eta caina teh robah. Boh eta mananggu tina padeungan urang tina warnana atawa tina ambungna atawa tina rasana. Laju urang we susuci ka Cigede teu banjir. Caina kiru. Laju kumaha eta? Sedangkan cek tadi teh teu meunang urang eta susuci ku cai anu robah warnana. Sedangkan Cigede kiru. Maka kumaha eta carana? Ulah pusing-pusing rek mojaeun rek kalauduh soha wudu soha toharuhu maka sah wudu urang maka sah susuci urang. Sebab naon? Sebab eta kiruhna cai gede, sebab eta robahna warnana cai gede, eta mah robahna ku suatu hal anu dibutuhkeun ku cai. Jadi lain bangsa anyar-anyaran, lain bangsa anu di luar, tapi bangsa anu dibutuhkeun ku cai. Di antara mana? Artinya eta wadini nyata seperti anu. Paneta cai gede teh anu atawa duta. Robahna cai gede eta kiru eta kusabab duta atawa kusabab taneuh, maka terjadi masalah. Rek dipake susuci rek dipake wudu maka eta terjadi masalah. Rek bari mojae ge gitu. Jadi inti nama hiji sakur-sakur anu dibutuhkeun ku cai maka eta sah. Maka eta suci hukumna. Suci tur nyucikeun. Anu saterasna nyaeta wa mabul bikri anu kaopat nyaeta banyu sumber. Anu mana banyu sumber teh wa mabul bikri wa mabul aini wa mabul salji wa mabul bardi wa yajma'u hadhihi sab'atu qauluka. Dikumpulkan bahasa anu tadi teh aku kimusoni di antarana nyata dikumpulkan bahasa aku kimusoni wa ma'ul bikri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul birdi manzulu minas samai aw nabi minal ardi ala air sifati kana min usulil khalifati. Jadi lamun caina eta anu di antarana tina cai ain cai inti anu kaluar wa ma'ul salji jeung cai salju wa ma'ul birdi jeung cai woh-woh sakur-sakur cai ceuk muslim anu turun tina langit maka eta hukumna endah pake susuci. Rek cai hujan, rek cai salju urang perlu saljunya.
bahasa deui rek cai buah-buah hujan buah. Jadi artinya lain buah menerangkan dulu lain. Jadi artinya hujan teh galalede bari jeung seperti sakit buah gitu kan. Ngan bentukna cai, maka kumpul baheula atau ulama disebut nyaeta hujan buah-buah, hujan buah-buahan. Usaha galalede gitu. Jadi tadi teh cek muslim manusulu sakur-sakur cai anu turun ti langit minal ardi terus datang kana bumi ngahiji nyerep ka eta kana bumi ala aya sifati tina sifatna kana min usulil khaliqati tegasna nyaeta teh endah ku urang dipake susuci summal miyahu jeung sanyana eta cai teh tanah qasimu anu dibagi kuki musolib anu dibagi kuki musolib di antara anu tujuh eta di antara bahasa cai anu disebutkeun susuci tadi eta dibagi deui ku musolib anu tujuh anu endah pake susuci mana dibagi sabaraha kuki musolib anu endah dipake susuci jeung teu bisa dipake susuci jeung makruhna maka dibagi eta kuki muslim tukmal miyahu maka satnya nyana cai tanah qasimu dibagi kuki muslim arba'atu asamin dibagi di opat gitu. Nah, caina dibagi di opat mana-mana ahaduha tahiru min nafsi mutahhirin anu hiji nyaeta caina suci fi nafsihi tina datiana mutahhiru tur nyucikeun eta si cai gitu. Lil ghairi ainu makruhin bari jeung eta si cai teh teu kahukuman makruh kenalika makena. Jadi nu pertama cai suci tur nyucikeun. Ghairu makruhin istimalihi bari jeung teu makruh urang rek migawe atawa rek makena. Mana wahwal ma'ul mutlakun nyaeta disebut cai mutlak gitu. Antoyidul lazima anu teu dikoin sama sekali ku ulama bala yasurul qayyidu maka bener teu dikoinna al munfiqu kama il bikri lir seperti mana anu teu dikoin ku ulama cai suci bari jeung nyucikeun kama il bikri nyaeta lir seperti cai sumur gitu kan. Cai sumur ngeun ieu sanajan cai sumur mah nah sanajan cai sumur ge ada geus pindah ka gelas mah pamain cai sumur sebutna cai gelas pindah ka teko disebutna cai teko gitu. Maka eta suci tur nyucikeun sebab cai sumur teh kasupkeun cai sumberan anu turun di langit nyerep ka bumi jadilah eta cai sumur. Mantakan eta sagala cai turun di langit teh eta pake susuci sebab sumur ge kitu anu di jero taneuh angger cai nama di cai hujan maka lamun awal panjang hese ka cai gitu. Terus bikaunihi mutlaqon maka sahnya-nyana eta teh cai sumur teh kasupkeun caina cai mutlak. Endah kurang pake susuci, endah kurang pake ngalaudu sebab eta cai sumur teh cai suci tur nyucikeun. Contohna cai sumur. Watani anu kadua tahiru bi nafsihi mutahhirun. Anu kadua nyaeta cai suci bi nafsihi tina datiana mutahhirun eta cai teh suci. Lil ghairihi jeung teu eta cai teh makruhun istimaluhu. Akan tetapi eta cai makruh urang dipakena seperti mana fil badani la bitaubi makruh sodeh gesang dipake ka awak wala bitaubi ngan teu makruh jadi hukuman makruh lamun dipake geuseuhan seperti mana cai sabun gitu.
Cai sabun colet paneta letrak akan awak teh. Jadi cai dina bak sabun coletan dipakai mandi kurang. Paneta teh ngamadarakeun kan awak. Bisa jadi kurang-kurang ku panyakit ateul, minimal lah ampur lah. Lamun cek bahasa orang-orang bahasa bobo gitu. Minimal penyakit eta. Ngeun cek musoni la bitaumi ngeun terjadi masalah, pikeun nyeusehan mah, pikeun baju mah. Atau deui berarti cai sabun gitu. Maka eta cai suci bari jeung tiana suci ngeun hukumna makruh dipake ku urang, ngeun teu dihukuman makruh ketika dipake nyeusehan ku urang gitu. Contoh ketikanna eta seperti eta tadi. Anu saterasna nyaeta wa huwal ma'i musamsi jeung contoh anu saterasna cai anu dipanaskeun ku matahari. Eta cai anu kapanasan ku matahari teh aku urang. Eta hukum makruh eta dipake suci. Jadi panasna teh ku matahari gitu. Eta bisa dihukuman makruh gitu. Tuh. Al-musafun bi ta'til musamsi tegasna mata poe teh bi ta'til musamsi bihi wa inna ma yukrahu. Maka saatnya cai anu dipanas berkaitan ku mata poe teh ya yukrahu dihukuman makruh. Syar'an eta menurut hukum syara. Bi qadri hari bi inai muntabihi ila inai naqdaini. Oh gitu. Jadi anu dihukuman makruh ulama ahli fikih teh bi qadri ali min inani muntabihu ila inani naqdaini. Jadi makruh soteh nyaeta lamun wadahna meunang malu. Nya wadah meunang malu teh zaman baheula mah di antarana tina besi dicetak dipalu, tina besi atawa tina kaleng. Terus tina jero besi eta atawa tina wadah kaleng eta aya cairan. Diteungeun ku urang kapanasan ku panon poe, maka yukrahu, maka eta dihukuman makruh ulama itu. Akan tetapi henteu dimakruhkeun teu jatuh makruh ulama ila ina daini ku wadah anu dina bahan dua. Anu pertama mana bahasa nadain itu ya? Anu pertama emas, anu kedua perak, gitu kan? Kunaon sebabna? Nah, pasti sebab gitu teh ulama ngamakruhkeun. Kunaon sebabna ku bersih jeung ku kaleng makruh? Kunaon ku emas jeung ku perak mah teu dihukuman makruh? Li sifai joharihima wa idza barani zalati likarohati wa ikhtarin nawawi. Wa idza biradani zalati likarohati wa ikhtari. Kusabab makruh genama eta ku ulama tina wadah menang malu anu kajieuna tina besi jeung tina kaleng, sebab besi jeung kaleng mah kasifatan ku sifat karat eta tuh hijina. Sagagah-gagahna jelema lamun mandi ku cai tina cai kabeunana ku karat eta pasti sabening-beningna wudu. Itu leumna eta sok aya efek kana ateul banyak. Sok aya efek kana ateul. Gitu. Bauna lain. Akan tetapi sterilisme tekarana eta bisa disamakeun jeung tadi henteu dihukuman makruh. Kusababna kusabab henteu ngajarikeun karat. Karena cai anu dipake ku urang. Sebab ku karat teh datang penyakit kabeh. Maka mandat caina sok koneng teh koneng. Tah eta nu koneng eta efek tina karat. Sedang lamun beunang kana kulit urang minimal kapur, kulis urang gitu kan. Jeung dulur-dulurna
Eta bakal tarengkong tina awak urang sebabna bisi ngarusakeun kana awak urang. Sakitu adeuna para ulama. Anu saterasna wa aqsamu salasu nyaeta papahagian anu katilu tina opat anu tadi tahirun fi nafsihi nyaeta suci tina datna ghairu mutahhirin lil ghairi wa huwal ma'ul mustamal jeung deui henteu suci tina cara pelaksanaanana lil ghairi salian daripada eta cai anu suci teh wa huwal ma'ul mustamal nyaeta cai anu mustamal anu katilu cai suci tapi henteu nyucikeun bahejeun teu bisa dipake kurang pake suci eta. Mana diantaranya wahua ma'ul mustamal nyaeta cai mustamal cai anu geus dipake kurang. Jadi artina mustamal teh cai anu pisah jeung awak urang. Gitu. Jadi lamun ngaracak keneh mah tah urut-urut ngalaur urang atau urut mandi ngaracak ngaleungeun keneh mah eta lain cai mustamal. Jadi cai mustamal ketalika cai beunang awak urang ngancem bisa jeung awak urang rada ka hiji tempat maka eta jadi mustamal cai anu urut make. Pokona sakur-sakur cai anu geus pisah tina awak urang maka dihukuman cai mustamal. Itu kan. Tuh. Mana tadi? Terus wal mutaghayyaru jeung narima jeung barobah eta teh bima wa huwa jeung ari eta teh cai al ma'ul mutlaqu jeung cai anu mutlaq eta betul. Anu saterasna nyaeta wal mutaghayyaru jeung cai teh berubah bima tina eta hiji tempat khaliquhu anu ngahiji. Jadi bahasa Bukhari teh cai anu pisah jeung urang jeung aya datiah anu sejen anu Bukhari kana eta tempat. Kana tempat eta cai. Perumpamana caina urang mah asa cai ya. Terus urang pake halus atau pake ngalaur diwadahan di handap dipupulkeun eta si cai sampekeun eta ukuranana sarua jeung ukuran anu tadi anu bahana sah pake ngalaur gitu. Terus sabeusna kitu eta teh si cai mustamal teh kacecrekan boh eta mah kacecrekana ku minyak mawar boh eta mah kacecrekana ku minyak misik gitu. Pan lamun eta cai mawar jadi cai mustamal kurang dicampur ku cai mawar eta cai mawar kurang dikadinyakeun kacampuran cai mawar beun ambukna geus leungit gitu. Lamun caina mah najan beuleuh ge eta teu jadi masalah. Sebabna sarua dihukuman ulama eta teh cai. Ngeun eueuh seungitna eta kadinya asup kadina ngeun saukuran cai mustamal eta ukuran cai anu sah pake susuci. Maka lamun eueuh seungitna eta bau mawar maka terjadi masalah. Dihukuman suci bae sebab eta mah warnane warna anu geus bisa jeung datiahna doa seperti urang rek ngalaulu ku cai enteh. Nah, bisa tuh ngalaulu ku cai enteh babadean bae babadean ah nah jadi kieu aya dua pembahasan tina masalah cai anu kacampuran ku teh gitu. Mama gentur ngabahasakeun kieu ingat ulah mama gentur ngabahasakeun kieu endah urang eta ngalaur ku cai teh lamun eta entehna
merekna kebetulan merek bulan ya Pak doang teh nutup pan data lamun eta teh nambarana kos itu maka eta dihukuman endah sebab leungit tina bahasan mukhalif gitu sebab leungit tina bahasan mukhalif kusabab teu endah pake ngalaurut teh kusabab mukhalif di mana eta asarna najisna di mana eta cairna begitu jadi geus teu bisa pisah dan mukhalifnya ngeun teh eta mah barangna aya terus anu campur jeung cai teh warnana apa nya warnana maka eta teu hukuman mukhalif maka endah pake ngalaurut eta ucapan cek mono betul lamun dibahas deui cek Syekh Nawawi tetep gitu tetep eta ngalaurut pake bahasa atau susuci atau ngalaurut pake teh tetep eta teu beunang ngeun teu beunang soteh lamun eta teh bubuk gitu nah sebab lamun teh na bubuk eta ajur eta sin teh ragal ka cai maka hiji jeung cai maka asarna teu bisa dipisahkeun lamun merek uyanan lamun merek teh campur tu mah padahal eta bisa dipisahkeun eta asal warna teu jadi masalah asal jeung cai nu penting mah muga najisna urang leuweung gitu anu urang kumaha pertanyaan deui kumaha cenah lamun tehna teh celup ada pan teh celup teh jerona bubuk meureun teh celup jerona ngeun diwadahan rok kanjut kunang ngeun diwadahan rok kanjut kunang kumaha eta kumaha nya paling urang mah sakirana eta teh terusak wadahna maka terjadi masalah sebab datiah teh piluhkeun gitu eta anu turunannya eta mau datiahna maka eta atuh eta urang pake suci eta pake ngalaurut ngeun lamun eta sinteh na mukhalif sinteh hukumna na hiji jeung cai teu bisa dipisahkeun doang ulah ieu doang susu ieu doang susu disebutna mukhalif contohna aya ieu pejabat ya di mana cai di mana ya susuna di mana disebut susu dan cai disebut cai dan susu dipikir ieu teh cai susu tah aya bahasa cai susu teh aku sabab teu nyaho urang kentalna susuna teh di mana caina teh di mana gitu maka eta ieu mah teu bisa pake ngalaurut sebab kasifatan sifat mukhalif gitu geus kahiji tapi lamun teh eta mah teh badan seperti teh dudu asarna geus dicokot maka endah urang susuci endah urang pake ngalaurut gitu kan doang seperti minyak kan eta cai tempat susuci urang kacecekan ku minyak aju minyakna kumaha cara minyak tanah atau minyak penting pernah kumpul eta mah endah pake ngalaurut endah teu atuh endah sebabna sebab teu kahiji misah jeung caina tinggal misahkeun bae gitu kan maka eta sah urang susuci urang endah ngalaurut urang endah maka sah rek ngalaksanakeun ibadah ge endah gitu gitu kan kumaha ya gitu mana ya anu saterasna anu saterasna nyaeta wa ma'un najisi cai wa aqsa murmihu anu pembahagian kaopat ma'un najisi cai najis ay mutanajisi tegasna cai anu kanajisan wa huwa eta cai anu kanajisan teh kismani eta dibagi bae nah
Ieu bagian anu opat mah cai anu kanandisan dibagi di bae sabaraha kismani dibagi dua bagian. Mana di antarana wa huwa allazi allat bihi najasatu anu kahiji nyaeta allazi allat bihi najasatu cai anu katempelan ku najis. Cai anu katempelan ku najis tagoyaru amla eta cai teh barobah amla tinyaho barobah tinyaho henteu eta nu cai kanandisan teh urang bingung. Wa huwa jeung ari eta teh cai anu kanandisan wal harunana humai tingkahna eta si cai teh tingkah najisna berupa cai ataupun berupa salian cai. Duna ulana ini bari jeung anu kanandisan teh caina kurang daripada 2 bulan. Anu pertama cai kanandisan, cai anu kanandisan eta caina gedena kurang daripada 2 bulan gitu kan. Kumaha cenah hukumna kadatangan najis kadinya teh? Oh jawaban tina sarana wa yustasna min hadzal qismi min hadzal ismil mayyitatu allati lanama. Jadi cai anu 2 bulan anu kurang 2 bulan eta anu beunang kanandisan teh syaratna kanandisan ku bangke anu henteu ngocor tina gitu. Jadi urang boga cai 2 kurang daripada 2 bulan taros ember gitu. Urang boga cai sakitu tah kurang daripada 2 bulan barat itu aya bangke anu ragat kana eta cai. Bangkena bangsa bangke anu teu ngocor letihna. Di antara mana inda qatiha aw saku adwa minha kata babi illa tatorihi seperti mana kata babi seperti laler gitu kan. Pada eta budak laler lamun dibelek teh aku urang pasti mau letihan henteu ngocor ke letihna. Illa tatorihi itu si laler teh diboga kurang aya letihan teu ieu. Nah, lamun kitu kumaha walam nyata goyang bari jeung teu narogahkeun eta wakala najasatu kana eta najisna silakeun. Eta teh jadi masalah. Gitu. Cai kanandisan kudu bangsa satwa anu teu bangsa motor cai nama. Cai 2 bulan teh cai anu kurang 2 bulan teh bangsa laleur nabi anu teu motor teh reunging eta ketiga mah dari urang dari mana itu raka kana cai eta terjadi masalah terjadi cai ulah najis eta jadi henteu kaseukeun cai anu kanandisan lamun ragana raga sorangan ngan eta mah aja urang ngieurkeun atuh teh eta sebab eta mah aja mijeun najis kadinya ngaranna. Lamun sengaja mah terjadi masalah, dan lamun sengaja eta jadi masalah. Itu. Eta bagian pertama. Mana anu bagian kaduana jeung musonif teh au kana kulataini batakoya wal kulatani qom. Au kana kathirun kulataini fa'ataru batakoya. Ari caina nyaeta caina cukup aya 2 bulan. Katilun nyaeta bahkan lebih. Bahkan tahu maka lebih eta caina teh kusabab robah patagoya maka robah eta cai robahna ya siron arek sedeng au kadiron atawa robah gitu. Ngeun sabaliuna deui sok sanajan eta caina 2 bulan kadatangan ku najis terus si cai 2 bulan eta robah boh eta mah robah tina bauna boh eta mah robah tina pangdeuleuna
boh eta mah robah eta mah tina rasana. Di dalam urang kita cai anu 20 beuleuh. Di dina perumpamaan tina cai sapoba teh aya buka, buka potong atau buka beuleuh. Di dalam urang beuleuh. Ngan buka nama geus eueuh, ngan yakin ieu beuleuh teh geuting perumpamaanana. Atawa aya buka ngan kitu. Di dalam urang loba, jeung urang yakinkeun cai loba kitu tah. Di dalam cai loba diambil rada bau, diasaan rada pahit, maka sok sanajan eta caina 2 bulan kaayaan dua gitu, maka eta diasupkeun caina cai najis gitu. Kasut dan cai antara bisa, teredah pakai susuci, teredah pakai ngaludu. Jadi pertanyaan, sakumaha itu cai 2 bulan, 2 bulan tadi yang khamsah, 2 bulan tadi jeung ari cai 2 bulan teh ya. Khamsu mi'ati ritrin bil Baghdadi. Ari cai 2 bulan eta saukuran katian orang Baghdad nyata 500 kati orang Baghdad. Sakumaha 500 kati. Jadi lamun tina pembagian teh mah orang Timur Tengah mah lain dukur tina tempat tapi dukur tina kilo. Eta katian cai aya 2 bulan atau lebih teh. Jadi sakati itu bisa dibilang seperti biasanya di ukuran Jakarta. Seperti mana Jakarta Pintrah eta 5/3 namanya. Jakarta Pintrah eta biasa 5/3, lalu ditimbang artinya 5/3 eta sekitar 2 kilo, 2 kilo setengahnya. 2 kilo setengahnya katanya. Tapi itu ya 2 kilo setengah. Nah, jadi sakati eta 2 kilo setengah saukuran urang ajakan. Dan namun bahasa kalau baheula teh mah sok dileuwihan 3 liter setengah. Sebab kalau baheula mah paralitik ikhtiar itu. Jadi bahasana 2 liter mapak 3 liter muruyung gitu tambah bahasa kalau baheula. Kunaon? Ku ikhtiar ngajaga dina kakurangan gitu. Di urang mah sabaraha di urang 3 liter setengah ya. 3 liter setengah. Lamun katian menurut Menteri Agama itu 2 liter setengah. Berhubung di urang mah ikhtiar kalau baheula leuwihan bae sebab naon tadi teh bisa diukur mapak leuwih muruyung bagi kene leuwih muruyung gitu tah. Jadi uji bae eta mah jadi sakati teh 2 kilo setengah kalikeun bae make kalkulator 500 kali teh sabaraha kilo gitu. Maka ditimbang eta kumpulan Baghdad teh maka pas sakitu teh beurang sakitu maka eta kasupkeun 2 bulan gitu. 100 leuwih apa ya? Karena kesel ya. Ayo matematika. Nah, eta Paslun jurudul mazikati wallahu a'lam bishawab. Tak bercekap sakitu bae pangaosan ayeuna cacahan satelit dina masalah toharoh dina masalah susuci. Jadi mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya faedahna gesang urang sapopoe. Meureun prinsip pribados kirang lakuna nyukeun diapunten bilih bahkan pasti aya cacariyosan prinsip pribados boh tina tata ataupun cara bahasa ataupun tina lugah tina surat anu keluar tina nyukruk jalur para alim ulama sip pribados nyukeun diapunten di luhur saosa prabut dihadap saosa pendapat ing robehanana. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.